Ji, Ulan Bray. di mana Biasa. Ya, orang aya Hep, naon? Urang. Urang nomere pertanyaan soalnya can pernah anu kajawab. Oh, aing wae. Bangku naon anu ngeunah Bray? Bangku naon nu ngeunah? Yes. Aya ge kue anu berbentuk bangku. Bangku sanes kue bangku naon anu ngeunah Bray? Aing mah lain rayap, Ji. Lamun dina nya lagi nanaonan aing ngadahar bangku. Eueuh, jelema nu ngadahar bangku, Ji. Emang saha nu ngomong di dinya rayap? Kan orang mana mere pertanyaan. Bangku naon anu ngeunah? Ya eueuh, bangku nu ngeunah mah Aya matak nanya oge aya jawabanana. Aya wujudna, aya bentukna. bangku sakola. Astagfirullahaladzim, Bray. Heuy. Ya bener wae manya bangku sakola bisa didahar. Ya matakna tuh bangku naon bisa didahar saya masuk ngarana co. Aya berpikir secara logika, Bray. Henteu masalahna anu urang kudu pikiran teh hal-hal anu tidak mungkin dimakan oleh jelema gitu tah. Mungkin atuh. Nah, mungkin. Sok berpikir matakna. Astagfirullahaladzim, Ji. Euy. Anu ngaranna bangku majang diuk lenjang di dahar. Eueuh, dahareun bangku. Bangku. Astagfirullahaladzim, itu apa? Nentu atuh. Ka penonton sok rada ditoel. Punten penonton abi bade tumaro sapunten bilih aya wirang-wirang anu nyieun mata clear kana hulu. Ieu si Haji nanyakeunana bangku naon anu bisa didahar. Pek jarawa barudak. Naon? Bangkuang. Buah, Ji, eta mah buah lain bangku. Bukan bangkuang, bangkuang. Beungeut maneh teh huruf